Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmadullah wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ba'du. Para wargi sadayana tepang di sareng simkuring anu mana insyaallah dina kesempatan ieu simkuring bade neraskeun hanca dina logatan kitab Sulamun Taufik mangga urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina ka sakabeh jalma mukallaf. Naon ad-dukhulu asub fi dinil islami dina agama Islam wasubutu jeung tumetep pihi dina Islam alad dawami netepan kana salalawasna waltizamuma jeung narima kana perkara lajima anu misti ieu perkara alaihi ka jalma mukallaf minal ahkami tina pirang-pirang hukum. Pama mangkari perkara yajibu anu wajib naon ilmuhu nganyahukeunana ieu perkara wa'tiqaduhu jeung nekadkeunana ieu perkara mutlaqon barina mutlak wanutku jeung ngucapkeun bihi kana ieu perkara fil hali dina sapada harita in kana lamun bukti si jalma kafiron eta jalma anu kafir wa ila jeung lamun lain kafir papi sholati mangka cukup dina jero salat. Asy-syahadatani ari dua kalimat syahadat. Wa huma jeung ari dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na asyhadu alla ilaha illallah jeung ari maknana kalimat asyhadu alla ilaha illallah anta allama eta yen nganyahukeun anjeun wa ta'taqida jeung nekadkeun anjeun wa tu'mina jeung imankeun anjeun wa tusaddiqa jeung ngabenerkeun anjeun alla ma'buda kana yen teu aya anu wajib diibadahan bihaqqin kalawan sabenerna fil wujudi dina ayana illallahu kajaba Gusti Allah.